Pikir-pikir resep oge nya zaman bareto ulin unggal poe teu inget waktu. Kumaha lamun kuring ngajak barudak ulin di lapang. Gening aya Ucup bade ka mana? Aya mawar sareng tarik, bare nyamper sapi, bare ulin ka ulinan baheula, bare ngiring mah. Hayu. Hayu. Manuk dadali, manuk panggagahna. Kela sakenap. Ucup cari sarang mawar pada amang, mana cari kela. Mumun tadi ajak Ucup nyamper sandi. Cenah mah bade ngomongkeun kaulinan baheula. Oh, mangga cari kela. Oh, mangga. Mangga. Zaman baheula mah barudak teh tara cari cing di imah resep arulin siga ulin. Gatrik, jangkungan, jeung ucing sumput. Resep pokona mah. Resep oge nya baheula mah teh juga zaman ayeuna aduh barudak teh main HP wae. Asa nu kurang sahanya. Oh, si Raka. Nya gening siraka ka mana nya? Nya hilat acan disamper. Aya tuh urang samper heula. Ayo atuh. Kalapang. Ayo. Ayo. Gening kenapa? Bade ulin ke mana teh? Eta di lapang. Oh, ayo gaskeun. Kakak, bade ka mana? Iya, bade ka lapang sang barudak biasa. Oh, nyatu sok rasa teuing nya. Siap. Pamit lah nya, Bu. Ya. Gening tumben ngajak ulin ka lapang. Aya naon euy? Ya, cenah si Ucup bade ajak amang kaulinan baheula. Mun atuh tos lami arurang teh teu ulin ka ulinan baheula. Emang rek ulin naon? Ah kumaha kewe. Oh gitu, oke. Gening cabe euy lapati bumi haraka ka dieu teh. Ini ada jauh tuh bumi abi mah. Gening sepi lapang teh. Nya gening kamarana nya barudak musok arulin di dieu teh. Siga nama barosen meureun main wae di lapangan. Baheula mah arurang teu bosen gening ulin di dieu. Muhun da baheula mah can arapakan HP. Tah eta barudak ayeuna mah tos arapalkan HP sih. Aya tuh, badan cari cing di dieu. Kadap. Jamar ke ulin naon? Sugan bisa nu ngajak. Kumaha mun urang ulin ucing sumput teh. Pamali main ucing sumput wae dieu. Emang kunaon tah? Cek indung kuring mah main ucing sumput jam sakieu teh pamali bisa juri. Wah, tong mami tos soya yuk saya kudu. Kuring mah ngilu we. Ih lamun aya naon salahkeun manehnya. Mun sok mun aya naon masalah tun pula. Orang amreng sanu jadi ucing. Jadi 2 kilo. Sanu jadi ucing Balikan ateukeun jadi nakumaha. bare ucingnya. Sok ya rumput. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tos can. Gimana nya? Digana menyebut dia mau kapanggih ku si Ucup euy. Aman ya, mau kanyawan ku si Ucup meureun. Nyebut di dieu sigana aman ya. Muhun tong gandeng bisi kapanggih ku Ucup. Mawar, tari beunang. Ih meuni teu rame tos kapanggih deui. Tuh kan cek kuring ge tong gandeng jadi we kapanggih ku si Ucup. Urang teh atuh. Nyantos atuh hampura. Ayo atuh urang bantuan milarian ulayeuh. Ayo. Naraon
Oh, kan main ucing sumputnya. Berawi atuh, ditarik maghrib. Kenal ya? Ya keur main ucing sumput. Asa kenal suara saya teh. Ucup. Beunah. Bantuan ieu. Ayo urang neangan eta. Ayo. Aduh. Gini mana kan nyemput di dieu? Atau saya nyumput dirinya aman. Kemananya si Raka di tangan kamu mana eueuh? Cek kuring ge tong amang ucing sumput wayah kieu. Da ucuk mah tuh di bejaan teh geras 10 kali kata di dangu. Nuju naraon ieu teh? Nuju milarian Raka. Cek bapak oge naon. Tadi teh terus dipi orang bui. Nah, mesti dilanjutkeun wae eta ucing sumput. Apa? Dan terang bakal kejadian siga kieu. Kan tos terang ucing sumput maghrib-maghrib teh pamali. Karena naon? Raka mana? Eta Bu, tadi teh barudak keur arah mengucing sumput. Terus Raka teh can kapendak. Duh Gusti, cek ibu ge naon? Tong amang sonton teuing jadi kieu kan? Nyandus atuh urang pilarian weh Rakana. Nya hayu atuh. Kela. Asa nu hilap. Sampai da urang. Aduh. Aya wae. Bapak. Ayo Pak. Aduh, kudu kemana deui milarian Raka? Hampura ucupnya Bu, Pak. Tengah dangu omongan ibu sareng pasakam. Terus karena naon aya nama hayu urang pilarian Rakana. Jigana orang aman ya nyumput di dieu. Cukuring ge di dieu mah aman. Tapi sapira aku kan nu jam sakit cenah anu mendakan ya teh. Cicing heula di dieu we. Terus kuring sing dipilarian. Tong cicing di dieu. Bu, Bapak, Abdi mandian sareng ningali Raka di bumi ieu. Amannya. Asli, Anu bener san. bener Aduh Gusti. Ayo tuh kurang lebet ke bumi eta. Hayu atuh. Aduh. Nyalain. Tapi kieu namun aku kabur ieu. Bismillah. bener di pasakan di payung bener. Kela. Bapak teh karek inget di imah ieu teh pernah aya kejadian. Wah, kejadian naon Bapak? Ya, lebet heula we, cek ku Bapak diceritakeun. Ayo. Itu si Raka ayo Raka. Raka. Ayo atuh digancang. Raka geraguga Raka. Nah, si Raka bisa pingsan gitu. Pan tadi mah keur amang ucing sumput, Raka. Ayo atuh urang gotong heula keluar. Cari kunjungnya. Aduh. Nah, Alhamdulillah. Atas buga. Ayo di mana? Oh, mohon. Bapak teh hilap. Tadi teh rek nyarita. Jadi kieu ya. Ih, aya nu ucingan. Ngiringan ih. Ih, naon sih mana mah tadi aja. Kadi tuh ah. Ayo ngintip. Kela,
Si penyakitan ya. Ayo orang sampulkan. Ayo. Si penyakitan ya. Harumnya iya warung ngabaturan. Atas mata gaduh keluarga penyakitan nih. Ayo orang ini bisi katularan. Nah si eta alisna beda. Nah, pas kamarnya warna koneng, enak jadi beda. Berarti bener cek barudak teh mun si eta boga penyakit. Ayo aku kuring mau video. Sok. Tah barudak tingali si eta berarti bener boga penyakit. Ini video kuring. Nah emang bener kan mana mah boga penyakit. Ayo orang jalan. Ayo daripada di dia bisi katularan penyakit. Ayo Barudak. Aya naon? Eta si panyakitan teh berarti bener boga penyakit. Bisa ada orang teh ngaliwat. Pek bener tinggal gara videona. nya bener cek maneh oge. Ya bener kan cekuring ge. Geus aya nama urang ulah deket deui jeung si eta. Ya geus aya urang ayeuna tuh kudu ngajak ulin dikasih eta bisi katularan penyakitna ih. Nya ayo orang uih atas sungi. Oh muhun atuh mangga da urang mah bade jajan. Ayo ti payun. Mangga. Masa bau ya teh? Bau naon ya? Bau nama seti imah ieu ya? Astagfirullahaladzim, aduh Gusti. Nah, jadi gitu caritana. Oh gitu pan, kuring karek ngadangu. Matakan namun kolot ngomong teh dangukeun. Pan tadi tos di bejaan tok aman sata teuing. Ya tuh Bu, Raka minta hampuntennya Pak, Bu. Ya tuh nama orang uih weh. Ayo. Masihkah Lu baiklah nih Vira. belas waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah.